curhat usahanya apa tuh ya kasih rahasia lah ya cobaan lah tuh gandeng ayah budak teh lu yang sore kamu udah ngobrol heula ngobrol naon iya tuh kan kang leunca ngobrol aing roda gila kok terus muncul anjing saya kayak urang teh bae cerita curhat urang teh curhat naon sia penting-penting kemari urang pem awewe heuh cenah pengekeun heeh aing didengekeun ku ceuli kamu kok bisa eta nan PM awewe urang teh babaturan kalunya tanggung itu teh urang teh di PM heuh tanggung itu sung amak kan kitu kumaha diputuskeun teh tuh kalau meunang kitukeun geus ya udah putus hancur teh dah heureuy PM awewe mah kitu we kalau eta mah teu bener awewe teh bener eta mah terus-terusan we kitu mah itu nih curang putus gimana bakal menang karma dah udah mah PM teh sebagai teman goroy gitu oh putus dah kieu itu 2 minggu heuh 2 minggu alun-alun tuh namun putus urang teh leuwih naon nang teh nu leuwih geulis gitu terus aing kemari alun-alun lupa pas ningali wancing motor aing yo gunting anjir naon aing motor aing keur deket tukang bakso buka gunting aing mungutan langsung aing tanya aing mana anjing teh mantan urang anjing goreng kieu aing mana urang teh menang karmanya heeh menang karma da beungeut lagi na langsung nane langsung goreng sia beungeut teh anjing langsung itu teh ayo balikan deui sudi can dari gitu karena sudi kok sudi ada beungeut goreng mah pirak ayo baheula alus wah geulis malah aing mah goreng sung aing teh jangan pergi ayo balikan deui sudi ayo mau dibasau geula aing geus beli baso teh nah usah baso yeuh bawa mantau ka aing kitu lah aing oge boga carita anjing naon aing kamari Jumatan anjing tumben mana Jumatan biasana kadua balikna diudag ku jamaah sia bisa diudag ya sih wak sendal tah sendal ieu aing kamari teh boga sendal haram itu haram harum goblok dak diberi ka sawah oge diberi diberi ke presiden anjing bebeja ka PRT beda senang naon anjing atuh anjing terus kumaha beunang maneh beunang anjing beunang kabur deui maneh selamat ya selamat anjing diteangan kene ayeuna mah oge anjing salah sendal haram ge aing mah haram itu harum haram kene gitulah anjing ya terus kumaha ayeuna maneh sok aya karma kitu ka maneh sok kumaha tara aing mah karma jeung ayeuna Wadidaw. Aing mah karma nu kieu anjing karma mah kieu langsung ngatingali wengke sugan maneh bisul wadidaw apa wow aku kalau aing teu nu sia nu ngajakan atuh ya ya saresok maneh ya lah